jelema sadunya pak kuat-kuat di Muang teh aya pertandingan. Saha jelema anu bisa ngangkat suku gajah diberi $5.000. Wah, jago-jago di Afrika. Diangkat sukuna sebelah tedekeun ka jungjungkeun. Datang jago India, diangkat teu. Wah, jago Perancis, Jerman, teu bisaeun. Datang orang Sunda, gampang pisan. Dipencet tuh sikit salakna. Begitu dipencet sukuna ngajungjung, bener cenah ye. Bener ye mana jago diberi duit gaji 5.000. Ayeuna cenah hiji deui, sahan bisa nyen sirah gajah bisa gegodeg. Wah, jago ti India digodegeun cicing. Di Afrika digodegeun cicing, datang deui urang Garut. Geus ku abdi cenah lah. Samperkeun harewosan celina. Hayang dipencet di sia? Endak, cenah gogodeg. Gogodeg gajah. Di harewosan yang dipencet di sia? Endak, cenah gogodeg. Geus manehna nu meunang. Make jeung endak segala. Aduh, gajah rupa-rupa wae aing mah.